Saya dulu raja, tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Kalau menuhun dia secaknya Cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Ya Allah ya Rob. Nah, Cek Ibrahim bin Adham anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika orang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama blow on. Iya, sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai, sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung nanaon, embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Kuari nya nama asal teu di Kiai Pendi. Nah ini teman gua cek gitu. Tapi lamun mah haji kamu mah haji sih goblok. Aing geus di kiai katanya teh. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang deuk sakarat ka kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya ieu asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk page teh mah asli. Ketika orang berhadapan dengan asli, guys, teu bisa kukumaha. Berhadapan dengan asli, teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut nangis aya berbahaya. Masya Allah karim. Geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulah tugas kula, deuk naon? Nyebut nyawa, ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut, malaka kredit cadahan geus. Deus teu bisa kukumaha asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji, hayang resep apa henteu paeh sakitu ukuran. Urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah, rela apa henteu ka paeh sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna paeh. Lamun urang geus rela da sampai nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masya Allah, andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji, kira-kira mun isuk paeh daek. Geus harapan we. Harapan ieu mah jauh geus. Jauh. Sakali dia Mang Haji Pendi mun isuk paeh siap. Tuh geus. Kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu di dinya ngising di dinya daek. Jauh bener nanya mah. Nah iyalah
Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun, kami balik ke Allah. Kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar inna lillah, ngaku kabeh ngaku. Ja ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah, kami nu Allah. Deuk ka mana balik atuh nya? Wa inna ilaihi rajiun, kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ka Allah, tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit teluk barang bere nyana keur kieu bae da hareupeun imah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa diberelah ku nyana menta duit dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui kula menta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk geus bare duit tangan itu duit geus bare menta deui bae henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus itu ini bare duit sia lain dia kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat langsung giring mahsyar kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh ai batur ala lagreng Kiai Ajizi geus boga, Kiai gitu babay geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja. Ka pagawena malaikat. Malaikat, ai naon ieu? Surga. Kota sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di sorga mah serba aya kok itu batur ala lagre kendaraan mewah pakaian indah bidadari bereleng bubuahan kunaon boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ibu ya Kanjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga jasa langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nya boga lahan mere teh eta duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta ha komo jahe mah
Barahana overdosis sama. Pokoknya barahan banget namu ayah. Masya Allah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deka sorga. Ya Allah ya Rabb. Bangunanana indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja. Heuh teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jakuar kuari teh lain tambah barang tambah pelit. Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ke lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandat maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril salila hirup kula mah endek beberean bae. Bu pon ware tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarahnya sih ini. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul. Ieu ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah loba jasa geus teu dihitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tah. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebal deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tereh. Ya Allah.
tapi sanajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya diterehkeun nu pae urang curug orok. Nah iya sekat aya deui nu maot teh pemuda, aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge maksudna teu kanyana padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot, teu budak ka awewe teu lalaki, mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, terus adi adina deungeuna henteu. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah karim. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ke alam dunia alam mulki, isuk urang ke alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae. Gorengan engke mah ka urang pae teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang teh lo dihitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu salah si anu salah. Salah urang teh lo dihitung. Nah eta mukos gitu jeung bablaon kos polisi dan oh nya mah neugeun kasalahan batur pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Heulaan kiai, ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh, keur carita dosa. Pangbahaya-bahayana urang hitungan dosa batur, kasalahan batur, ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung. Dumadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur, kudu urang bae dihitung kasalahan teh merenung. Ke aing ieu ti isuk tadi hudang, panggeulana ka deuleu naon? Oh ping-ping si Mbah hiji. Hitungan tak hitung tas dalam ping-ping malah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong. Eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekelan jang kelembur asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat, nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa, nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli.
lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh kalembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata, apa endek ngabangun seuneu mawa suluh kaditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Tuh kan nyaho ieu budak. Bawaan kaditu. Apakah urang endek mawa seuneu? Nyieun seuneu, apakah hendak nyieun istana? Dipersilahkeun. Lamun kuari urang di dieu hendak nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Sia-sia tah. Ngeridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aya sia ngeridit teu? Tarol, urang curug tolol. Tuh kan, Masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika urang sholat, ketika urang zakat, ketika urang puasa, dengan kata simpulna ibadah, berarti urang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di surga gitu mah. Mangga ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar surga jeung mah. Maksudna antara surga jeung neraka. Ka surga henteu ka neraka henteu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh warat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Wah, wahabat. Terus naik deh mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaranna mah ka mobil teh nyaho bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna aja. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Masya Allah. Tah eta urang deudeulean nu kitu bae. Haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ya. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tet urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu, Masya Allah kari. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah, urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, Inoak, Inoak, itu bagus Inoak batu, panas, Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan kurang, begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerikan, baringkeun, endetolan dulur kabeh ngalayan, tandian, bungkus,
kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI hai kabeh ieu mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun teu nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online ngeus dipocongkeun Masya Allah dipocongkeun bawa ke kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku ari samake eueuh nu kamari kudu make AC bae ku ari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar ku ari di jero kuburan diuk teu bisa samak eueuh boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana Syabdan laksanakan Syabdan komandan Syabdan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh nanaonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan anu kamari Syabdan nyana anu nincakanana korek ada gua pangbalikan urang nu asli Masya Allah teu pernah kurang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu ku dua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ke Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah kari nah nanti kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana keur diuk bae di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima Pak ya saya mau tanya sama Bapak tanya apa saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan ada seorang anak buah saya seorang anak buah yang hajat coba di mana tempatnya oh cek Ibrahim Adam no tuh atuh kaditu bae panglima jeung anak buah barang kadinya kuburan sial di jelema cek panglima kurang ajar nuduhkeun panglima ka kuburan goblok meureun jelema langsung jana balik deui kadinya siksa komandan itu panglima langsung disiksa cek puluna Ibrahim bin Adam alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cok geus carindul ieu ge nyana seuri we lagi stop cek panglima ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi saya sedang merenungkan dulu saya raja orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham emang kamu siapa? Saya Ibrahim untuk dipeluk nanti dulu
Saya dulu raja, tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah, mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Bukala menuhun dia secaknya Cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk, ya Allah ya Rob. Nah, cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama bloon. Iya. Sebab boro-boro ga kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai, sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung nanaon? Embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos kitu embung. Kuarinya nama asal tuh di Kiai Pendi. Nah ini teman gua cek gitu. Tapi lamun mah haji kamu mah haji sih goblok. Aing geus di kiai cek gitu. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang geus sakarat mah kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya iya asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk page itu mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli, geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut nangis aya berbahaya. Masyaallah karim. Ah, geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula rek naon? Nyebut nyawa. Ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut malaka. Kredit cadahan geus. Deus teu bisa kukumaha asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji, hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran. Urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah, rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae. Lamun urang geus rela da sampai nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang, tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji, kira-kira mun isuk pae daek. Nggak, harapan ini. Harapan ini Mang, jauh nih, jauh. Sekali dia ngaji ini mun isu pae siap. Tuh
kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu didinya ngising didinya deh jauh bener nanya mah nah iyalah jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun, kami balik ke Allah. Kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah, ngaku kabeh ngaku. Ja ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah, kami nu Allah. Deuk ka mana balik atuh nya? Wa inna ilaihi rajiun, kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae dahareupeun imah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku nyana menta duit, dibere duit. Indit karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk. Geus bare duit kana tadi tuh. Duit geus bare menta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus kana tuh inget. Si bare duit sia. Lain dia. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat. Begitu kiamat langsung giring masyar kebeneran nyana mah pelit ngan sholat mah osok akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh eueuh nanaon di sorgana, eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur ala lagreng. Oh Kiai Ajizi geus boga, Kiai gitu babay geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga, Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat. Malaikat ai naon ieu? Surga. Kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng. Gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagre. Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari bereleng, bubuahan lo. Kulo boro-boro nanaon ieu. Ieu naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasup-asup gawe. Ieu bohong ya Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah. Lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Jasa langsung hudang merenung, hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Tuh bangunan.
tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nya boga lahan mere teh eta duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah pokoknya barahan bae geus naon aya Masya Allah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deka sorga ya Allah ya Rabb bangunanana indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun ka nu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barang tambah pelit Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku urang dibangun atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus kumaha Allah bae jelema nu mantak diangkat jadi nabi nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril nun Gusti mun mana dijadikan manusia ku kaula mana ada kumaha ibadahna ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae bagus ya Gusti Allah tetapi lamun maneh ku kaula dijadikan manusia henteu kumaha ibadah maneh pilihan maneh heula hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun dua nomor kedua kula mandek nulungan besalila hirup kaul tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mandek maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tamu urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah eta hebat malaikat Jibril salila hirup ulama ndek beberean bae bu pon ware eta boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere ih teu meunang mangih nu sugih asal mangih nu sugih bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangkawarahnya sih ini. Nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae mah insana tanyana mah geus teu boga nanaon deui bagawena ngan magahan ngaji bae tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang di jero AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol bukan rawan tapi bangunan teh adem ayam ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos gitu teh susah tetapi kadeulina halimpu
nu ngaraji loba ayalah pamalingnya hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotok atuh emang pamalingan mah ku situ intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah lah ka cenah geus lah urang mau poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadeng gitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka zuhur ka asar masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan deh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masya Allah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jaradi di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cek keneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun cek urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai ajo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti oh ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain geri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cekep hese jasi kiai masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna waji jadi lain boga kotok boga itu hari anu maling jadi kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang maman lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat
nyana nang Allah, lempang nage nang Allah, maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae. Ngagedean buluna. Lain cager. anu diutus bicarakan goblok sia. Kamari mah teu paranjang kieu cagena ya. Asal beki bagus bae bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat jasa. Kuat. Akhirna mah ledeet nyana datang tadinya. Waalaikumsalam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok san. Kotok kiai. Oh Masya Allah. Atuh masalah mali kotok kok. Buluna jadi kadinya. Ya iya, jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudnya mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita kene cager. Cager spontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sabenerna mah nyana embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan. Nah, ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi naon bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang. Apakah Kanjeng Nabi ting nitah eureun ka panglima? Jah henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar. Apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tanina? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagangan? Henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa, sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh sarua KTP-na borong pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Aya gitu. Asal ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula.
nyana kaget kok bisa gitu. Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka surga. Tuhan Sabtu Qadis geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya anu boban teu. Aya polisi anu tasawuf nama digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuhan saya ka surga. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha pedagang di mana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah ka kiai anu ka surga, bos heula ka surga. Atuh bos heula ka surga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Debantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjarannya, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksaun Allah yang menjelma. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta ngatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmur, ke depisit, atau kieu bae. Debantak hiji jelema nu tentremah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jala lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzakh, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzakh. Di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakit kitu. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim